Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng musim kuring. Alhamdulillah masih keneh padaran anu sami. Kumaha cara ngawulangkeun buku RBS dina kelas 1. Kalesan dina danget ieu sim kuring bade medar pangajaran kasalapan ngeunaan kadaharan tradisional. Janten kadaharan tradisional di dieu bade mintonkeun kadaharan tradisional anu aya di wewengkon Kabupaten Bandung Barat sapertos wajit cililin, peuyeum gantung ti Cipatat, aya beulengketan ti Lembang, aya geong ti Cipongkor, sanes kanten kadaharan-kadaharan anu aya di Bandung Barat dipedar dina pangajaran salapan. Nanging kanggo kelas 1 mah panginten ieu kadaharan tradisional teh dipintonkeunana ngalangkungan pupuh nya. Anu baris dipintonkeun nyaeta pupuh magatru. Sapertos biasa barangkali dicontohan heula pupuh magatruna ti padalisan ngawitan mugikeun karengse lajeng dibaca sajajar-sajajar lajeng ditembangkeun sajajar-sajajar murangkalih nurutan nembangkeun sajajar-sajajar lajeng ibu guru nembangkeun deui ti padalisan awal nugikeun karengse. Kumaha ieu pupuh magatru teh sumangga kapihatur. Kadaharan nu bahanna tina tipu make gula sangkan amis wajit anu geus kamesur disebut wajit cililin piraku urang rek poho kalapa paru ditambah gula kaung nyadina katel diguis digalokeun rejeng tipung dibungkusan malarapi wajit cililin kasohor. Eta mangrupikeun pupuh magatru anu medar kadaharan tradisional nyaeta wajit cililin. Dina pangajaran salapan salian ti aya pupuh magatru kanggo medar rupa-rupa kadaharan tradisional aya oge kaulinan kanggo ngapalkeun kadaharan tradisional. Janten guru nangtoskeun 3 kadaharan. Nya kadaharan-kadaharan sapertos wajit, opak, peuyeum anu ti masing-masing wilayah. Murangkalihna ngariung ngawangun lingkaran pananganana pacepeng-cepeng sabari ngawih kieu sanes ngawih atuh rep panginten. Opak wajit ti cililin, peuyeum gantung ti Cipatat, beulengketan mah ti Lembang, geong mah ti Cipongkor, kaolahan urang lembur, nu katunjuk jadi ucing. Tah saatosna nu katunjuk jadi ucing guru nunjuk ka salah sahiji budak. Opak wajit saur budak ti cililin. Nah berarti leres, tapi upami guru nyebat opak wajit ti Cipatat berarti teu acan leres ngawih deui kieu. Opak wajit ti cililin, peuyeum gantung ti Cipatat, beulengketan mah ti Lembang, geong mah ti Cipongkor, kaolahan urang lembur, nu katunjuk jadi ucing. Guru nunjuk deui budak peuyeum sampe. Budak pasti ngemut di mana eta peuyeum sampe.
ti Cipatat berarti leres. Tiasa dipisahkan anu tos ngawaler jawabanna leres. Teras we kitu deui. Mung sakitu eta mah panginten pedaran nama opak wajit ti Cililin, peuyeum sampe ti Cipatat, beuleum ketan mah ti Lembang, geong mah ti Cipongkor, kaolahan urang lembur nu katunjuk jadi ucing. Rupina mah kitu panginten ke urang pintonkeun sareng murangkali supados laras-laras kagambar. Rupina sakitu dina pangajaran salapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.